Ananda Robi Pajar Lestari, Bapak nikahkeun Ananda kepada Lipia Widyasari, putri kandung Bapak, dengan mas kawin berupa emas 15 gram ditambih alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lipia Widyasari binti Bapak Ujang Kurnia dengan mas kawin berupa emas 15 gram dan alat sholat dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakeun abdi selaku nu gaduh maksar Kang Dewa. Oke, hatur pisan kasadayana nu parantos nyakseni nggone ngijapang doa wabil khusus ka murang kali abdi. Nu alhamdulillah laksanana panginten putra abdi atas nami asmana Lipia, panginten laksana panginten ngajalan keparentana pikeun ngembahna sagala rumah tangga, panginten sareng Cep Robi. Oke, hatur pisan panginten kasadayana nu parantos ngarojong ka ieu patepatan pangintennya. Mudah-mudahan panginten abdi hatur nuhun pisan kasadayana. Mudah-mudahan hiburan laksana kalayan saketika bingahan. Hatur nuhun dina sagala kasubingan paratos ngarojong di patepatan di kawasan Kampung Cibedug. Abdi panginten ngahaturkeun nuhun salakutipun uwana khususna anu tos seurik ieu kempek nu kasumpinganana ngiring ngadadal dinu acara penyambutan dugikeun ka insyaallah jika dina kalancaran mugia bisa dina kasayan dinu sagala rupi sareng sautami nama panginten nyuhunkeun hadiah hapunten bilih aya dinu segi kakirangan kitu kieu nama saum sakasadayana panginten. Panginten sakitu panginten ti pribados ngahaturkeun nuhun sagala rupina panginten hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka reporter, mudah-mudahan kedua belah pihak ieu anu diwalimahan aya dina ginanjar kawilujengan. Sim kuring dorong doa, dorong doa khususnya ka Bapak Dewa selaku anu ngagaduan acara. Mudah-mudahan aya dina barokah sareng pangijabahan tu Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten ieu ti abdi. Abdi selaku ti penganten istri. Bade ngiring biang. Bade ngiring biang. Santai Bu, pokoknya well. Siap-siap panginten itu rombongan ti calon panganten pameget parantos aya di perjalanan sakedap deui panginten sumping ka ieu patempatan. Panginten dina acara pokon nama dinten enjing dinten mingon sakitu. Mangga Bapak caralik mangga. Iya paling ieu masih kosong mangga. Iya di payun Pak masih kosong mangga di linggihan. Alhamdulillah para wargi sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, rupina dina danget ieu sakali deui dina acara khusus panginten walimahan. Rupina urang dikawitan bae dina acara ieu. Langkung ti payun sim kuring nyangakeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para wargi sadayana khususna panginten ti rombongan Bapak Haji Unet sareng Ibu anu kusim kuring dipihormat dina danget ieu parantos tinggi di ieu patempatan teh aya sanes panginten mantena
dina danget ieu sejak bade nyuparkeun kawajiban mantena nyaeta nikahkeun putrana Cep Robi Pajar Lestari anu bade ngadahupna nyaeta Kaneng Lipia Widiasari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngaijabah naon anu dipimaksad ku mantena aya dina panangtoyungan Allah Subhanahu wa taala. Oge panginten khusus ieu ka calon mempelai. Mudah-mudahan ku ayana ieu walimahan awal mugi janten walimahan anu akhir. Mudah-mudahan khusus ka mantena anu sakedap deui panginten dina ngambah rumah tangga. Mudah-mudahan dina rumah tangga anjeunna teh cing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Rupina simkuring moal seueur anu dipisangem kalaresan ti kantor urusan agama Kecamatan Dayakolot panginten parantos sumping ti tadi ngantosan hapunten ka Bapak. Mangga rupina panginten ieu tempat parasayogikeun simkuring panginten bade dipanggil ka Cep Robi Pajar Lestari. Mangga calik dipayun Asep didampingi panginten sareng Bapak Haji. Mangga atau ka di pihak calon panganten istri Kaneng Lipia Widya Lestari. Mangga diantos. Oge panginten Bapak Wali Bapak Ujang Kurnia. Mangga Bapak Ujang Kurnia. Oge saksi di pihak istri nyaeta Bapak Maman. Mangga Kang Walinggih Pak Maman. Ti saksi kanggo ti calon panganten pamaget. Mangga linggih. Oke mangga ka Bapak ti kantor urusan agama Kecamatan Dayakolot. Mangga Kang Walinggih. Oke panginten anu sabudereunana oge kanggo nyakseni ieu dina walimahan ieu khusus panginten engke disahkeun ku dua belah pihak saksi. Mohon mung simkuring panginten hapunten cekap ku ngucapkeun alhamdulillah teu kengeng keprok lah wios. Alhamdulillah. Mangga Neng Lipia Lestari Neng Lipia Widiasari. Mangga Walinggih. Sok Neng Palidaya. Nah. Alhamdulillah panginten ieu calon nu kahiji calon mempelai parantos dari payunen, kadua panginten wali oke parantos aya saksi dari kedua belah pihak parantos aya oke ti petugas kantor urusan agama Kecamatan Dayakolot oke parantos aya. Rupina tempat sareng waktos nyangakeun ka mantena. Abitan paginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahlan nikah wa nazaba ilahi wa aromasika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annika sunnati paman tiba al sunnati pada sahabini. Bapak Soebul Maksad kali ibu anu kursi kulipi hormat sepuhna calon panganten pameget nyebah rombongan anu kursi kulipi hormat. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana dina dinten ieu dinten Sabtu kaping 4 Mei 2024 tiasa hiung ulung patepung rawung patapang wajah pamprok jorok ieu patepatan ku parentabisan Bapak Ujang Kurnia rupina ngadaokeun putina nu wastana Lipia Widasari kasadere Robi Pajar Lestari putrana Bapak Haji Unen. Mudah-mudahan ya pertikahanana kahiji sing aya kalancaran, kadua sing aya kasalametan, atau mudah-mudahan sabada akan nikahna sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Salawat kali salamna urang limpahkeun ka panutan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tirapa kulawargana ka para sahabatna ka para tabi'ina muga-muga urang sadayana anu sami kempel di patepatan jaga di yaumil akhir sing kenging sapatul ummati mantena mudah-mudahan urang sadayana sing diangkat umatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat kali salamna urang limpahkeun kapanutan urang sadayana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pakula wargana ka para sahabatna ka para tabi'ina mudah-mudahan urang sadayana selaku umat mantena tiasa nuturkeun kana jejak langkah mantena. Bapak Ibu sami hadir rupina satana laksanakan nikah badayakeun pencocokan data biaya kelepatan kasepnya jenengan tepat saya saja bina nu kasep jenengan teh di dieu mah Robi Pajar Lestari cepeng mikna atuh mika cepeng nah aya di Bandungnya kaping 30 bulan 4 tahun 2000 hiji Sumuhun warga negara Indonesia Muhun agama nu dangkeun agama Islam Muhun leres harus sok kakantun tarang 5 waktuna insyaallah osoknya ulah dikantunnya tekengnya pada melan karyan swastanya ya. Linggih teh di kampung Ciblug Hilir RT 04 RW 01 Desa Cangguang Wetan. Leres Bae nikah teh ka saena teh. Kalipia Widiasari. Leres ieu. Leres. Bisi lepat tinggal heula. Nikah nu sabaraha kali cenah teh? Bulan? Nu sabaraha kali nikah teh? Nu kadua kalian? Ya, 6 ya. 6 ya. Nu awal sang terakhirnya. Sabada ka dia siap ucapan perjanjian ke? Siap. Bapak teh Bapak Uden Setiawan di dieu mah nya. Ibu-ibu Ismawani. Neng jenengan teh Lipa Widiasari nya Lipa Muhun Lipia Widiasari lahir di Bandung nengnya kaping 2 bulan genap tahun 2002 neng Muhun warga negara Indonesia nengnya laras agama diangkat neng Islam sok kakantun taran 5 waktuna insyaallah wasok disirimanya sok aya tamunya pada meleng karyawan sabasta nengnya linggih di Bejong Sireh neng ya. RT 02 RW 07 Desa Cangguang Wetan dibadi tikah ku sayeuna Arobi Pajar Lestari Ridho tikah ku sia kah Ridho badi sungkeun ke perjanjianana muhun bieu teh di baranjaan kanya nya bieu teh di ponokannya nya jeung sajabananya Rama teh saha Rama Bapak Ujang Kurnia Rama tegas ieu teh nya muhun Bapak siap janten wali Pak siap ngawalian Bapak makatung ada doanya moga-moga putri Bapak nuwastana Lipia Widiasari ngadaupna ka Robi Pajar Lestari dina rumah tangga yang barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Atos da mas kawin ku emasnya 15 gram jeung alat salatnya atosnya eta mas kawin ieu mun ieu sakedik we nya ulah teu di khutbahnya
dari kantor ke atas rupanya ke bahannya di bahan atas masuk di jualan teuing nu kasep sanduk geulis sakedap deui ngalaksanakeun nikah teh mangrupakeun sunnatullah sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana lalaki jeung awewe dibeungkeut ku ijab qabul. Ijab nyata pamasahan Bapak Wali qabul panampian di calon panten pameget sabada ijab qabul nu kasep bakal robah statusnya nu tadi bujangan jadi bapak di rumah nengnya nu tadina gadis jadi ibu rumah kadua-duana ngagadung kewajibannya lalaki ngawajiban ngadidik ngatik ngadidik karena jalan anu sae jalan anu bikaeda ku Allah Subhanahu wa taala bae ditu nama seurnya ngabalanjan ngarasikuan iman jeung saja bana neng mah istri tidak taat tunggut kan ujan caro eta jampenana dina rumah tangga nu kasep ngadu kewajiban lalaki teh nyaeta kahiji saur Kanjeng Nabi at'amaha idza ta'imta nu kasep kedah mere dahar di mana hidup daharnya ketenya contohna kieu nu kasep tuang di warung tandengnya kedah tuang saminya minimal lamun teu sareng mah min cuk ka imahnya kedah ulah tuang nyaliranya di mana tuang pamajikan kedah tuh kudu inget ke pamajikannya mun tuang di padangnya pangmungkuskeunnya inget ke pamajikan eta kedah kitunya urang tuang di warungnya aya pamajikan teu tuang teh saur Kanjeng Nabi nu kadua kewajiban laki teh waqtak suwaha idza taksaita di mana nu kasep meser acu anu sae pamajikan gara sabi pangmeser ulah urang ginding pamajikan teu gin kedah adilnya serumah tangganya wayahnanya ulah meser acu kesorangan we nya kamari mah bubujangan teu naonnya engke mah kedah sasarangannya meser acuk pameget istri kedah pangme meserkeun nu katilu wala tadribul wajha kade dina rumah tangga teh da pasti bakal aya masalah keneh di mana aya kamek nu kasep saur Kanjeng Nabi wala tadribul wajha teu kengeng deungel rarainya teu kengengnya sama sekalinya margi larai mah sumberna jami mah mun raina geus aya jami kumaha nya jalema pandanganna buntung mas teh hirup celina buntung mas teh hirupnya sampena buntung mas teh hirup tapi lamun geus ieu buntung kaluhur nya malah hirup nya mah we ku agama di mana kamek peupeuleuhnya ulah sok deungel si siraha lamun cubak-cabak meunang kayaknya subak cabok ulahnya nu kaopat wala tuqobi tadi rumah tangga neng peupeujeuh ulah sok silih gorengkeun kalau buat teh gibah lalaki ngagorengkeun pamajikan ngagorengkeun salaki seueur zaman kieu teh gibah teh nya gibah teh dosa nu ageng nya gibah teh ngomongkeun batur ngagorengkeun batur raos teh eta teh nya ta dosa urang teh geur manggeus seueur dipinahkeun na diomongkeun ku urang teh ka urang bagi loba teh nanggung teh bagi berat benernya wayahna ulah sok gibahnya ngomongkeun mitoha ngomongkeun tatangga pangaros gibah apa da teh karaos satu boga dosa tadi keng namanya rumah tangga teh nu kaopat wala tahajud ila fil bait di mana nu kasep aya kaamak cek basa kolot mah punung sok punungan baheulanya wala tahajud ila fil bait ulah sok ninggalkeun ieu mah nya mun punung teh ulah balik ka kolot di dinya we di imah lah mun sare di kamarnya pindah ka tengah imah atawa ka dapur atana luhur kor di mana urang sepeuting tiris urang babalik yang balik deui nya ulah berpindah ka kolot ta punung teh nya engke teh hese yang balik deui nya moal dibuka minimal urang ya kamak kudung teh ulah jauh teuing ti kamar di tengah imah we pindah engke geus peuting mestinya dibuka beurnya tiris murnya tah neng kewajiban neng mah taat tumut kana hujanan caro jadi sisi nu saya teh horunisa imro'atun idza dadorta ilaiha sarotka istri saya teh saur Kanjeng Nabi mah di mana diteuteup ku carogena ditinggal ku carogena teh pika bungaheun pika bogoheun pika bi sapatu saya nasabnya kitu istri mah nya kada salali lamina tampil nyanengnya lah salamina geulis gampang yang geulis mah nya hayang ngadoekeun mah angkat teh ka salonnya insyaallah bakal geulis mun laki bakal ka anu SMA nyolehkeun bangga Allahu Akbar nya tah wayahna di mana laki angkat-angkatannya nu kasep nu geusnya
di mana barang salaki kan boga barang di rumah tangga teh boga bedog, boga peso, boga pacul, boga pulpen geus sabana wayahna lamun sia teh galup mah ulah ditamutkeun teh nu terakhir nu neng kadang-kadang ngaraksa wadap sia ngaraksa diri dirinya dijaga diri neng teh emang neng teh geus kadung boga nya eta saha AA Robi Pajar Lestari wayahna ulah sebelah samarangan narimata tamu sabab nanti saya anu gaduhna nyata Arobi Lestari Dewi Jatang. Nu terakhir titip Bapak nu kasep tugas hidup merenang ulah lali nya dan nikah teh ibadahnya ibadah anu panglima tama ibadah nikahnya ulah lali tugas hidup teh nyata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin. Jadi nu kasep saya diperintah ku Allah teh kedah ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kacap ibadah nganu hati anu jembar, nganu hati anu luas. Salat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, mung haji ge ibadah. An sakoream ibadah eta mah ngan ibadah anu pangraosna ibadah ini nikah anu atos hayang nikah deui nya saking nikmatna ta ibadah. Pepueuh patitip teh di rumah tangga teh laksanakeun salat nu 5 waktu bagi salat mangrupakeun tihang agama salat mangrupakeun luluguna urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bahkan ke salat nu pangpayuna ditaras ka Allah Subhanahu wa taala. Dadasaran rumah tangga teh ku salat nu 5 waktu sataan hirup sakinah mawadah waroh rumah tangga bagja dunja bagja ahe sabab salat mah sakajana Nabi ge as-sholatu barokatul kasbi. Sholat teh mawatak mabarakah dina kasab, matak mabarakah dina rumah tangga, matak mabarakah dina urusan urang hidup di dunia. Insyaallah lamun dasar sholat rumah tangga bakal adem ayam tentremnya bae dituna bakal salamet dunia ahe. Beupeujeuhnya kadenya sholatnya. Selupina sakit kasabna tong panjang di bisi jangting dinya nu kasep can gelis poli kaunding adu nikah aya 5 nya hiji saon pan pangkat 2 sama dan istri katilu Bapak Wali kaopat kadua sasi kalima ijab jeung qabul. Ijab qabul mangrupakeun qaulul abdi wa kasirul mana ucapan nu kacida pondokna ngandung hartos nu kacida jembarna apara saksi-saksian akan nikah apa insyaallah sah saksi bakal sah nut mandan Allah Subhanahu wa taala. Niatan nu kasep jeung gelis Bapak selaku wali niatan nikahkan putri bapaknya neng jeung niatannya nikah teh karena Allah Subhanahu wa taala sanes bade ngadur nafsu umar birahi tapi ngalaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakumaha pidah Rasul man nakaha lillah wa an kahalillah faqad istaqa wilayatullah. Man sing sajalma nakaha anu nikahna diniatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala wa an kahalillah. Itu ibu hidup ramah hidup nikahkeun hidup teh diniatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala saur Rasul faqad istahaqa wilayatullah. Insyaallah dijamin bakal mendengar bertulungan ti Allah Subhanahu wa ta'ala imma dunya wa imma akhirat. Rupiah sakitu nya nu kadugikeun nya. Mangga urang kawitan akan nikahnya prasaksi sekali deui nya simkuring mah tergantung saksi mun saksi sah apanya teu sah diulangi dia apanya yang kita ieu kedah itisolnya tan tarima abi nikah atau saya terima nikahnya yang teh keselangkut cara sanes-sanesna kedah nyambungnya mun satacana akan nikah urang manusia biasa seur dosa apa tadi ge dosa ngomongkeun batur ngagu goreng batur ngagu goreng tatangga ngagu goreng kolot kadang-kadang ngagu goreng mitohanya urang ngos istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Margi benten nabi jeung urang bentena teh kieu. Nabi mah tarami damel dosa loba istighfarna apa? Urang mah loba dosa saeutik padahal loba dosa teh lamokotnya keur salat teh boga dosa teh war di salat di masjid mah. Lor ngomongkeun ieu di masjid kadang-kadang sakitunya urang istighfar ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kuasa istighfar ieu dosa urang aya pangampura Allah Subhanahu wa taala kumaha sholawat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ieu pertikahan aya dina rahmat jeung ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Neng mika cepeng neng, cepeng mikna. Neng cakatkeun. Ningal ka bapak. Bapak uturkeun nya. Ningal ka bapak nih mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Abdi nyungkeun diwalian. nyungkeun diwalian Ku bapak margi abdi bade ditikah usaha ku Arobi Pajar Lestari mungsak itu ti abdi Tosta. Nah, salaman ya tenis. Osa apa ya? Jika masalah eta silakan. Masalah. Sok masalah belajar ya, Saya terima. Sok tes lah. Sing sapetang atuh. Sok sing nyosan. Sok. Saya terima nikahnya Lipia Widiasari binti Bapak Ujang Kurnia dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hidayah. Salangsan. Saya terima nikahnya Lipia Widiasari binti Bapak Ujang Kurnia dengan mas kawin berupa emas 15 gram dan alat sholat dibayar tunai. Pada tersebut mangga saminya. Sok Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Robi Pajar Lestari, Bapak nikahkeun Ananda kepada Lipia Widiasari, putri kandung Bapak, dengan mas kawin berupa emas 15 gram ditambih alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Robi Pajar Lestari, Bapak nikahkeun Ananda kepada Lipia Widiasari, putri kandung Bapak, dengan mas kawin berupa emas 15 gram ditambih alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lipia Widiasari binti Bapak Ujang Kurnia dengan mas kawin berupa emas 15 gram dan alat sholat dibayar tunai. Sahbanya sahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan naimin hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa lim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adhina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Sok ngadeg sakedap ngadeg sakedap berdiri. Ngadeg sakedap. Buka etana Bu. Mana masna cek cepeng keduaan mahir mas kawinna. Papayun-payun berhadapan patututup sepengina. Sepengina keduaan gitu. Neng ninggal ka ninggal ka neng. Sok abdi nampi ditikah ku aa oge abdi ridho ditikah ku aa kalawan dipaparin mas kawin anu disebat nembe mudah-mudahan rumah tangga urang duaan pinanggih kabagjaan dunia rawuh akhirat sok simpen dia marah simpen leng sungkem ka tunggu sungkem salaman wae bade foto atos amal sun keningna tah gitu tos tong lamit teh atur kami tahan pae cek dia cek deui Mangga silang ayeuna saatosna panginten sepuh istri ka sepuhna pameget ibu mangga tah kitu silang mangga. Tras karama mohon mangga tras karama urang sadayana mangga
Atuh kanggo salajengna tadi ge doa parantos didugikeun nyaeta ti kantor urusan agama Kecamatan Dayakolot. Kanggo salajengna panginten ieu mah kanggo sementawis panginten ucapan selamat oge ieu ibu-ibu oge ti pribumi panginten parantos nyayogikeun jamuan ala kadarna hapunten anu kasuhun panginten mangga sambil panginten kaditunya ucapan selamat teras kadieu sambil mencicipi panginten jamuan ala kadarna. Sementawis panginten ti sim kuring sakitu dina danget ieu hapunten anu kasuhun kalayan sementawis ditutup bae ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ka ibu-ibu terutama anu tamu mohon kapalih ditu mangga mohon kapalih ditu sambil kadia langsung karena mencicipi hidangan mohon mangga. Mangga. Ieu hapunten panginten alat-alat pamugi dieukeun heula mohon. Tah kitu tiasa dikasihikeun mohon. Oh, aya geuningnya. Ya. Sakali deui sim kuring ngahaturkeun nuhun. Rupina acara anu hiburan sareng Seren Sumerema panginten dinten enjing. Mohon dinten enjing. Tapi ayeuna ge panginten aya hiburan ye ti Bapak Ujang. Mohon ti Bapak Ujang insyaallah. Mangga diteraskeun kana jamuan ala kadarna mohon. Mangga. Oli kemana kan? Oh iya bener. Kantor soalnya di Citebang kasus naik keluar dari sana yang ngomong dulu. Rek udar sulayan rek sayang cinta akan rek udar sulayan tong disampirakeun akan bener cinta akan bener cinta akan lain cinta pupulasan luas lautan luhurna gunung Manglayang moal gunung ku akan baris di sorang
ciri bukti cinta akan anu suci mugi wae ku gelis salira nabi gerak gerak bisa akan hati walau kembali masuk yang lagi pada makan, selamat makan. Spesial buat Ibu Hazan, Bapak Hazan, keluar juga, pengantin pamungkas, pengantin istri Zen. Atau sahur pelanggan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Laris. Eta Ibu Ria srek naon atunya? Nih. Sambil menikmati hidangan, boga katapi kalian kabinga.
kurang buka jilagam kopi atur budak bangor budak bangor lah oke baik iya ayak mama cobi kapayun nah alhamdulillah pribadi diserangan tinggal ya ayah ibu Siden alias ibu Juruk
akad ya, besok resepsinya, tapi alhamdulillah hari ini walaupun acara akad tapi tamunya tadi bikin kaget ya, tidak seperti biasanya, makanya tadi saya sering bertanya-tanya. Kebetulan di sini ada bapak hajatnya. Dan alhamdulillah hari ini kebetulan dihibur sama calung etnis ya, calung modern. Mungkin dari keluarganya bapak hajat ya. Nanti kita gali lebih dalam lagi. Kebetulan kita tanya bapak waktosna pas kenapa? Diperkenalkan pak, sareng saha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakeun abdi selaku nu gadumaksar Kang Dewa. Oge hatur nuhun pisan kasadayana nu parantos nyakseni nggone ngijapang doa wabil khusus ka murang kali abdi. Nu alhamdulillah laksanana panginten putra abdi atas nami asmana Lipia panginten laksana panginten ngajalan keparentana pikeun ngembahna sagala rumah tangga panginten sareng Ceprobi. Oge hatur nuhun pisan panginten kasadayana nu parantos ngarojong ka ieu patepatan pangintennya. Mudah-mudahan panginten abdi hatur nuhun pisan kasadayana. Mudah-mudahan hiburan laksana kalayan saketika bingahan. Hatur nuhun dina sagala kasubingan nu parantos ngarojong di patepatan di kawasan Kampung Cibedug panginten. Mohon. Bapak, ieu hiburan calungnya. Mohon. Improna Bapak. Sanes. Pimprona nu baris dipimpin ku pangarsana Kang Yana Jantuk tireng-rengan Bancangor panginten. Filosofik Bancangor barudak calungora. Alhamdulillah panginten. Oge migay bareng sareng RA Wedding. Mohon sekedap tadi teh Bancangor teh naon Pak? Filosofik Bancangor teh nyaeta barudak calungora. Calungora mohon karasa ngaronjatkeun seni budaya calung. Mudah-mudahan ulah sampaikan katilem karasa danget ayeuna kedah ngigelan zaman. Alhamdulillah kolaborasi sareng keyboard pangintennya magay bareng oge sareng RA Wedding organizer pangintennya. Tah kitu panginten sakitu panginten simkuring panginten dilajekeun pun Raka panginten selaku wakil di keluarga abdi panginten haturan. Bapak manawi ngawilujengkeun nya ka kedua mempelai Robi sareng Harobi sareng Neng Lipia. Mangga Bapak. Abdi panginten ngahaturkeun nuhun salakutipun uwana khususna anu tos seurik ieu kempek nu kasumpinganana ngiring ngadadal dinu acara penyambutan dugikeun ka insyaallah jika aya dina kalancaran mugia bisa dina kasayan dinu sagala rupi sareng sautami nama panginten nyuhunkeun hadiah hapunten bilih aya dinu segi kakirangan kitu kieu nama saum sakasadayana panginten. Panginten sakitu panginten ti pribados ngahaturkeun nuhun sagala rupina panginten hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begitu ya tadi Bapak ti uanya. Ti uwa nah kedua mempelai nah barusan. Nah sini sudah hadir Bapak dari kedua mempelai juga. Nah, nanti kita gali lebih dalam. Bapak, saya kan dari dokumentasi ya Pak, buat di kutub oge di kutub di kutub. Nah Bapak selaku orang tua ya mungkin adalah harapan dan doa buat anak kesayangannya Pak. Anak kesayangan juga mungkin kedua doa bagi kedua keluarga besar ya Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Diperkenalkan dulu Pak. Assalamualaikum. Nepangkeun abdi Agus Sutira. Ya, selaku bapak dari mempelai. Hatur nuhun sateacana tos sadayana tos ngarojong dinu ieu syukuran hatur nuhun pisan nu parantos ngadeudeula waktosna ieu aya katempatan sim abdi nu tos ngadoakeun sadayana. Jadi inti nama mudah-mudahan cing
sarehatnya pun anak. Amin amin amin. Rageng milikna. Amin amin. Kitu deui keluarga besarna nya amin. Aya dina kalancaran lah sadayana. Ya amin. Sareng utamina mah panginten mudah-mudahan ieu ti awal dugi ka akhir teh nya Pak acara teh ya. Sukses lah. Amin amin. Sesuai diharapkeun nya. Mohon hatur nuhun atuh Bapak waktosna. Jadi pada dalam doa panginten Bapak teh. Ngaturkeun nuhun ka reporter mudah-mudahan kedua belah pihak ya anu diwalimahan aya dina ginanjar kawilujengan simkuring dorong doa minta dorong doa khususnya ka Bapak Dewa selaku anu ngagaduan acara mudah-mudahan aya dina barokah sareng pangijabahan tu Allah Subhanahu wa taala sakitu panginten dia ti abdi. Nah, mangga Bapak pidoana kanggo kadua mempelai nya Bapak nya tira tadi nya parantos aya di dieu kitu nya parantos ngiring bunga nya ngargah-hargah gitulah ngiring bingah nya mangga euna dedeu doana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejang wakilan dadalu ay karekan simkuring sadayana wargi oge ulang sadayana oge tihlap oge kanggo ka mempelai penganten ini paket moge sing nuntut laut sauyunan gitu dadulati pribados atuh da rumah tangga at muntut janten sakinah mawadah warahmah lupena mung sakitu wae ti simprados masih bahal rekaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi gitu lur Bapaknya jadi intinya ya semoga sakinah mawadah warohmah lah ya. Jadi tidak ada kata-kata lagi lah kalau selain doa untuk pengantin ya. Terima kasih atasnya. Oh atas wae. Oh mun. Nah jadi lur nah ini tadi yang sudah naik ke panggung ya. Saya Bapak nyuwunkeun waktunya sekedapnya Pak. Pak abdi di tim dokumentasi Pak bade nyuhunkeun doa secara pribadinya Pak kanggo kedua mempelai Robi sareng sama sareng Lapini Lipia Robi sareng Lipia Pak. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih utamanya kepada Sohibul Hajat. Semoga Sohibul Hajat itu dipanjangkan umur dan kedua rezekinya banyak dan utama yang khusus buat dua mempelai pengantin semoga pengantin itu ada dalam ridho Allah lindungan Tuhan Yang Maha Esa menjadi pengantin yang sakinah mawadah warahmah. Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menawi ente, Ibu menawi ente, Ibu di ente. Di sini ada salah satu keluarga besar dari entah dari mana ya datangnya. Kalau lintah mungkin datangnya dari sawah. Ini nggak tahu dari pihak wanita atau pihak laki-laki, kita tanya bareng-bareng. Tanya bareng-bareng. Kita gali informasinya. Ibu wilujeng siang nyuhunkeun waktosna sakedapnya abdi ti tim dokumentasi nyata bade ngadokumentasikeun acara pernikahanna Robi sareng Lipia. Alhamdulillah namanya lancar tuh nyebat Lipia teh. Nah Ibu manawi yang bade ngawilujengkeun nya tapi sate acana diperkenalkeun sareng saha. Terus dedel doa kanggo Robi, kanggo Lipia, boh kanggo keluarga besar atau napi kedua belah pihak. Nah, mangga Ibu salam heula Bu diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi salaku ti penganten istri. Mohon. Bade ngiring bingang. Ngiring bingang. Bade ngiring bingang. Santai Bu, pokoknya well. Upami teu kiatnya, aya kamera jadi itu lambaikeun ka kamera itunya. Ngiring bingah. Terus
Tak gitu kan Sisilia. Ya, mama. Mama dilajeng mah. Biasanya sepuh mah so. Nya kata saya. Ada jeruk gitu lah. Nya kedua mempelai moga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sareng naon deui nya? Naon cing? Wartosan. Wartosan atuh. Nya cing ageng milikna, cing ageng rezekina, cing nya gaduh momongan. Engal di pasihan. Turunan. Momongan. Amin ya. Nya sakitu we ti uwa mah. Cing we. Uwa. Manawi ti mah. Ti mah sami we lah. Sami kitu we. Oh sami wae. Sami wae kitu. Nya sami kitu nya yang kitu abdi di copy paste lah nya. Mohon ka di eta-etanya. Atur nuhun waktosna nya tos ngaganggu abdi aduh. Nah ini saya akan tes ya sampai di mana karena udah lagi apa ya? Ya lagi happy-happynya lah. Karena sebetulnya sih kalau hari H itu jarang ya momennya untuk kedua pengantin itu mengucapkan ya syukurnya, rasa bersyukur karena udah sampai ke pelaminan. Karena mungkin minggu-minggu kemarin atau bulan-bulan kemarin takut hal-hal yang tidak diharapkan, tapi hari ini akhirnya Robi sama Lipia sudah beranjak ya ke pelaminan. Nah, sekarang saya akan coba tanya mungkin sebahagia apa, karena kalau besok ada kemungkinan tamunya semakin banyak ya, tidak kondusif. Teteh Lipia sareng Robi. Nah, teh. Ya. Manawi teteh kumaha tah perasaan anak ayeuna paratos. Nya tadi paratos di akadannya. Ku bapak penghulunya alhamdulillah lancar walaupun si AA tadi agak ngagicel sekedik gitunya. Gemper agak gemper. Nah, ayo teh ngucapin syukur teh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata tidak sia-sia ya menunggu itu, ternyata pasti. Gitu. Dan semoga harapan yang paling besar menjadi imam yang baik, tanggung jawab, pekerja keras. Amin. Dan pokoknya doa yang terbaik buat suami aku. Sini suami aku, cium dulu dong aku. Nah, gitu. Coba ini Robi, mungkin ada tambahan dari Arobi. Ya, buat panggilnya Neng. Kang. Apa aku ke kamu? Kang Robi ke Lipia panggilnya Neng. Neng. Oh, Neng. Neng. Antong Neng ah. Ayo teh, urang komplain teh tong Neng ah. Naon atuh? Neng we. Oh, Neng. Emang biasa Neng. Oh ya, monggo. Nya harapan hoyong menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah eta mah terutama amin. Cing enggal gaduh momongan anu lucu-lucu amin. Cing gede milik. Mun rencana saberiji ah? Rencana pada produksi sabaraha hiji? Produksinya kumaha nu dipasieun ku rumah kawas we eta mah. Bisa kitu we ti abdi mah tur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berkesan sekali ya karena hari Sabtu sama Minggu itu alhamdulillah full acaranya, dari akad sampai nanti malam ada pengawasan, dan sekarang pun masih ada hiburan calung dari keluarga besar ya? Ya, keluarga besar saya sendiri gitu. Ya. Turut berbahagia ya teh. Amin amin hatur nuhun. Nanti malam juga disambung oleh pengawasan pun guru saya sendiri juga. Serta anak-anak didik saya pribadi juga kan. Terus apa lagi? Besok ada hiburan kan? Ada, besok ada hiburan. Pop Sunda sama upacara adat. Ya. Ya semoga teh teteh dikasih stamina yang kuat ya teh. Iya. Karena kalau saya tadi perhatikan tamu begitu naon sih nempuyak teh. Begitu banyak. Begitu antusias ya. Nempuyak. Iya. Nah jadi
Semoga stamina-nya dijaga ya Teh. Iya, amin amin. Juga Arodi, Ya. pokoknya besok nanti malam jangan dulu dibuka itu ya. Dipurang. Pokoknya kasihan, karena besoknya kan pasti capek lagi. Apalagi kan ada pengajian. Iya, Yang gitu. Teteh, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Dari tim dokumentasi Asipa Record, unjuk diri ya Teh. Ya, terima kasih juga buat Asipa Record. Bye bye.